warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Zidan di kelompok tilu. Abdi Sulit di kelompok tilu. Yus, ayeuna teh urang teh naon Yus? Oh, juga ini orang bayangan juga Didi. Ada teh kayak interview, kayak SPB. Oh, wawancara. Oh, ayo kayak itu salah. Nah, kayak SPB teh, dia tinggalin videona. Abdi Jiotira, jeung rencang Abdi. Abdi Jonathan. Ada wawancara Pak Doni jeung Ibu Dian. Bisa dimulai? Mulai aja ya. Bapak jeung Ibu, tos sabaraha walami Bapak jeung Ibu jantan pemusik teh? Mulai profesionalnya itu di tahun 8 hiji 1991. Cuman kalau dia ini sebenarnya udah dari SMA. Geus gilanya. Udah lama. Satu acan jantan pemusik, naon profesi Bapak sareng Ibu teh? Upami abdi mah barengan, jadi sasarangan. Ayo profesi mah abdi mah arsitek, tamu musisi oge. Asalna mah hobi, tapi sakantenan bisa sasarangan we kitu jalanna. Jadi biasa bareng-bareng. Biasa bareng. Jadi sambil sekolah, sambil musik. Nah, cuman profesionalnya kan setelah lulus musik jalan. Masih terus. Musik jalan gitu. Oh ya, Pak, Bapak sareng Ibu, tiasa dicaritakeun teu kumaha awal mulana band teh kabentuk? Sebenarnya mah band ieu teh kabentuk ti sami rencangan gitu sasakolah gitu. Band kampus ya. Band kampus lah namina teh sebenarnya kan band teh asalna kan ti mahasiswa Parahyangan, Universitas Parahyangan, Unpar. Nah, terus gitu lame-lame, tapi kan lambi-lambi kan ayo tos lulus gitunya, lulus nah kan ada yang keluar tak no tiasa ngelanjutkeun gitu, jadi band gitu, jadi profesional ayeuna teh. Oh, ayeuna mi band ieu teh kan KSP. Naon artina ti KSP teh? Artina teh kelompok suara Parahyangan. Dari Universitas Parahyangan. Ya, asalnya itu. Cuman biar nggak terlalu band kampus lagi, sekarang jadi ya KSP-nya aja yang disebut. Jadi itu kadang dipanjang-panjangkeun. Di perjalanan karir ieu, lagu naon Pak yang Ibu anu paling topna gitu di KSP teh? Oh gitu. Ya, kalau kita kan Album pertama mah ieu mah nutos ieu teh judulna teh Cinta yang cinta takkan pernah nah gitu. Terus Mimpiku aya anu album katilu ya. Ketiga. Albumnya KSP judulnya. Ada 3 album. Gitu. Nepi ka ayeuna yeuh. Atos aya sabaraha album atawa single anu diluncurkeun gitu. Anu dikaluarkeun 3 ya. Album mah tos tilu. Tos aya tilu. Nah, gitu. Tapi nu di masing-masing kan album pertama 1, album kedua 1, album ketiga 1, nah gitu. Hasrat dan Cinta yang terakhir. Hasrat dan Cinta yang terakhir. Nah, itu kita recycle lagunya Faris RM di aransemen lagi. Bapak sareng Ibu bisa diceritakan teu pengalaman anu paling menarikna gitu di kehidupan Bagong teh pas dipanggil usaha atau kumaha gitu? Oh gitu. Atau di mana gitu. Iya. No seueur sih pengalaman teh seueur pisan Banyak gitu. Ya, Banyak. bertahun-tahun. Emang nu rada ieu teh pas diundang pas ulang tahunna Ibu Susi menteri eta mah langsung ka Bumina jadi wah gitu. Ternyata teu nah, ibunya asik, enggak kaku atau gimana ikut ramean. Jadi kemarin apa ya? Kita yang ada tamu ya Pak Jokowi juga ya yang di Braga. Pas yang di Braga, pas nyambut Pak Jokowi datang gitu. Ya, menarik woy, benar. Senang gitu. Jadi wah ikut tepuk tangan. Jadi wah berarti apa ya? Mereka antusias ya, gitu ke musik, menghargai kita musisi. Ada yang kalau kita main ada yang cuek gitu ya, ada yang kita mau gitu mah. Tapi kalau yang ikut gitu wow berarti dia menikmati penghargaan juga, buat musisi ya. Terakhir kalina Bapak sareng Ibu manggung. Kan ya? Terakhir kalau yang KSP mah tahun baru ya? Tahun baru kita main. Biasanya emang setiap tahun baru manggung gitu. Tapi upami nu
masing-masing mah anu alit-alit aya gitu. Abdi ngiring saha. Jadi kita nggak di KSP aja, kadang-kadang dia sama siapa, kita saya main trompet sama siapa, sama grup apa. Kan kalau profesional mah bisa Bisa. oh dibantuin ini, Bantuin, ayo ya. bantuin ini. Jadi ayo. nggak terikat di satu Gitu. band, di satu grup gitu. Macam-macam lah. Seru. Nya guys. Kami harap KSP band ieu teh bisa pemanya ya sampai bahasa teh lestari teh naon sih bahasa yang Sundana. Iya, lestari. Ya langgeng lah gitu. Langgeng. Amin, amin. Amin. Nah, Iya, siap. Terima kasih. nah Atur Ya, hatur nuhun ya, nuhun. sami-sami hatur nuhun. Selama Tos. kita sehat masih kuat sih musik terus lah insya Allah. Amin. Kasih ya. Nya geus sakitu wae wawancara ti kelompok kami. Abdi Jyotira Pundarika izin pamit jeung Abi jangan izin pamit juga. Wilujeng siang. Makan saha KSPB teh. Sakitu wae nya video ti Adula. Nah, hatur nuhun tos nyaksikeun video Adula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, waalaikumsalam.